Lam yahzalim qatu toha mutlaqon wa matasa aba aslan fi mada zamani ya rabbi bil balil maqam. Engke di akhir zaman bakal terjadi Kanjeng Nabi iza nazalat nazilatun, di mana terjadi hiji masalah di hiji negara, baik eta masalah gempa, tsunami, balai, atau nu terjadi di sekitar negara eta, mungkin gejolak politik, mungkin gejolak perekonomian, mungkin gejolak perbudayaan. Idza nazalat nazilatun jama'al amir al ulama, bakalna raja, bakalna gubernur, bakalna bupati ngumpulkeun para ulama, musyawarah pemerintah amir umaro jeung para ulama sanggeus dimusyawarahkeun idza tafaku bihi, di mana mupakat ulama jeung eta amir an fadahu diluluskeun. Bagus model kos kitu. Wa idza talabu bihi, di mana takur jeung kahayang amir, di mana takur nafadahu iceun ulah dipake tamah paham kos kitu mah terjadi bakal di akhir zaman kos kitu. Jakuan cek ulama ulah dibejakeun ka sasaya mah urang pada urang na bae heulana asalnya hobae heulana. Balikan deui, idza nazalat nazilatun, di mana terjadi sesuatu di hiji negara, jama'al amir al ulama, amir bakal ngumpulkeun ulama. Oi, dek pilpres datangan ulama, panggil ulama. Hei, dek pilgub datangan ulama, panggil ulama. Hei, dek pilkada datangan ulama, panggil ulama. Hoi, dek naon deui, hiji deui pildes. Letik pildes mah. Panggil. Bila perlu dijieun wadah. 3 tahun sebelum dilaksanakan geus dijieun wadah para ulama, diorganisasikeun, panggil deui fa idat tafaku bihi, di mana akur kahayang ulama jeung eta amir an qadahu dihayukeun, an fadahu dihayukeun, dibaguskeun, didukung, disumbang dan lain sebagainya. Wah, dimuyah mayeh duit teh. Tapi wa idza talaku bihi, di mana ulama teh akur jeung amir teh, nah ieu mah dipiceun, napadahu dipiceun ku eta amir. Ulah dipake ya ikut kitu. Bakal terjadilah di akhir ieu teh nanya ngaranna amir teh nanya ka ulama. Ketika ulama ngajawab akur jeung kahayangna lulus, ketika teu akur jawabanana jeung kahayangnya piceun. Iyalah nu mantakela tasalu an asya. Wahai kaum mukminin, ulah naranya maraneh kabeh kana berbagai perkara nu lamun teh mah dibejakeun eta perkara bakal muringis, bakal embung, bakal ngagorengkeun lantaran teu akur jeung kahayangna. Cak Kangjeng Nabi neraka ngurangkan, cak Kangjeng Nabi bahaya ngurangkan, cak Kangjeng Nabi anu ngurangkan. Nah ieu engke terjadi di akhir zaman. Raja nanya ka ulama, ulama ngajawab akur bagus, takur teu bagus. Jadi berarti nanya teh lain hayang jawaban sesuai jeung Al-Qur'an, tapi hayang neruskeun ka hayang pamarentah ke di akhir zaman. Engke kos kitu kuari bencan, engke di akhir zaman kos kitu kuari mah. Di akhir zaman teh kos kitu kuari mah. Siata nu ngajawab lain aing, masih belajar aing. Kos karar itu datang ulama dijieun wadah kebutuhanana terus ditolelir. Ya Allah ya Rabbi, kuhina ulama, jualan keulamaan hanya untuk sebuah seseorang, hanya untuk sebuah keagungan, hanya untuk sebuah mobil, hanya untuk sebuah sekupi. Ya Allah ya Rabbi, tailah pelecehan agama. Kiai nu kos kitu pelecehan agama ngaran, pembunuhan terhadap agama teh kos kitu.
Pembunuhan terhadap agama teh emang kumaha, dibunuh mah Al-Qur'an moal bisaeun. Dibuatlah pendidikan formal sekolah. Kesian di dinya teh aya agamaan didukung ku bangsa Indonesia. SD teh aya agamaan baheula mah asa Jumaah bae aya agamaan Senin. Woi, hormat cangsa kamera putih baheula mah jakos kitu. Jumat, Kemis saya teh aya agamaan. Sanggeus Kemis henteu Jumat doang. Sanggeus Jumat ge geus henteu doang. Teu bahasa Arab baheula mah aya di SD kuari geus teh aya. Berarti dibunuh teh agama teh. Kuari diwajibkeun bahasa Inggris. Encan lahir geus kudu nyebut IS. Encan lahir. Kuari budak laletik geus I love you miss. Orok geus bisa I love you. Urang mah baheula geus gede ge geus kumisan nyebut I love you teh hese banget. Kecuali kakak bogo I love you tuh masalah sama tuh. Tak ieu dibunuh melalui sekolahan berarti dibunuh Islam teh. Kuari mah tuh lantaran di sekolah formal geus urang yeun pondok pesantren. Yo, yeun pondok pesantren modern. 50-50 50% agama 50% gitu umum. Ya Inggris aya, Arab aya. Teliti aya beberapa pondok pesantren bahkan bukan beberapa mayoritas geus agamaan. Geus agamaan kuari sabaraha pondok pesantren nu geus teu ngagunakeun kitab sama sekali. Berarti dibunuh melalui pondok pesantren modernis percaya agama lempang, tinggal pondok pesantren salafiyah. Iya kuari kiaina dibunuh ku Supermi anggeus-anggesan. Tailah pembunuhan tinggal Amerika bae neulekeun di luhur kapal. Bagaus good. Aduh, bagus. Tinggal sepapan hari pembunuhan terhadap agama teh kos gitu. Coba kuari yen gereja dicoba reaksi masyarakat lantaran gubernur nangis tanda tangan gereja teh geus didukung lantaran partainya dibeli saya perjanjian tadi. Coba reaksi masyarakat kumaha geus dek berlindung ke mana masyarakat, berlindung ke gubernur pugu gubernur lagi geus tanda tangan, berlindung ke MK pan ieu MK nage geus dibeli tah geus dibeli. Dek berlindung ke mana kuari, dek berlindung ke mana kuari ketika aya semacam eta. Paling ge urang teh akan menggunakan lain kekerasan tapi semacam demo. Dek ke mana coba hayu? Demo teh kan capek ka DPR kan geus dibeli kamari geus jual beli. Otak pasang tak otak pasang tak otak udara ria pasang. Hai dek berlindung ke mana? Jawab berat. Mulai datang tokoh masyarakat kiai, aduh kumaha ya pembangunan gereja. Pancak tadi ge ulah dipilih atuh kuari pananya deui ai di bejaan memehna pan sia teu ngarti cukup ku 20.000 pan kiai nage kan ngadukung ketika aya kos kitu hayu urang musyawarah di hareupan embung kudu kiai bae nu dihareup ketika kiai berangkat tah dek berlindung ka mana camat geus dibeli bupati geus dibeli gubernur emang nyana anu ngahayukeun urang lumpat atuh ayeuna maka kejaksaan jaksa mana nu bisa dipercaya maka pengacara mana nu bisa dipercaya urang KM ka mana aja MKG jual beli MD jual beli kamari teh lillahi ta'ala Allahu akbar jual beli ka presiden atuh pan presiden macak jadata pan aing mah atuh presiden kos kitu mah kumaha rakyat bae balik deui pan ka rakyat. Lamun rakyat teu satuju aing tanda tangan cek presiden. Mun rakyat satuju aing tanda tangan kesetujuan. Sok olah dihandap berangkat deui ka camatna diganti nu keur ieu dedek diusir. Diganti ku ari bangun boga kekuatan pan camat sakabupaten saprovinsi geus dibeli dek camat mana nu boga albab. Dek bupati mana nu boga albab. Kaditu ieu bakal dipergunakan selama 5 tahun masa jabatan atut ya bakal kos kitu ulah gandeng-gandeng ieu mah pada urangna bae. Engke bejaan deui di ditu kitu. Deuk kumaha tah sia teh otak teh teu dipasang tah kos kitu. Naudzubillah min zalikanya Supermi. Coba ayo sia sekupi
naon deui iyalah latas alu geus dijelaskeun ku Gusti Allah ulah sok naranya maraneh kabeh tina berbagai perkara nu lamun perkara eta dijelaskeun bakal merengket lantaran penuh kemaslahatan tapi nu jelas bakalna nararanya bae ke di akhir sanggeusna nararanya tapi teu dipake wa intasaluanha lamun maneh naranya ti berbagai perkara hina yunazzalul Quran waktuna diturunkeun Al-Quran di masa Kangjeng Nabi mah nanya naon bae ge pan Kangjeng Nabi na langsung diturunan wahyu tubdalakum ngeunaheun tamah di masa Kangjeng Nabi mah na ieu keur carita bahwa di zaman Kangjeng Nabi mah silahkeun bertanya lantaran engke jawabanna langsung wahyu ti Gusti Allah tapi setelah Kangjeng Nabi geus ulah loba tatanya kecuali perkara nu wake mun geus terjadi nanya nun can terjadi mah ulah waka ditanya-tanyakeun heulanan aji bae heulanan mun di pondok ngaji heulanan mun di nagara raji heulanan nu nyahona nu ngararaji we hungkul kekeus terjadi aya hiji perkara kakarak dimusyawarahkeun mestina kitu teu meunang waka dijawab lantaran murengked engke kabelah dituna kitulah pala tasaluana qadafallahu anha Allah geus ngahampura tina pertanyaan anjeun anu geus makeun bae pala taulah balik deui wallahu ghafurun halim Gusti Allah maha ghafur maha halim ye ku Gusti Allah dibere sinonim mangko sa'alaha qaumum min qablikum nyata naranya ka para nabi kaum memeharanjeun kabeh aju disubadanan kudabina tapi setelah disubadanan summa asbahu biha kafirin umat Kangjeng Nabi Musa naranya ka Kangjeng Nabi Musa umat Kangjeng Nabi Isa naranya ka Kangjeng Nabi Isa umat Kangjeng Nabi Soleh naranya ka Kangjeng Nabi Soleh di zaman Kangjeng Nabi Soleh naranya tentang onta Kangjeng Nabi Soleh dibejakeun onta di mana aya eta teh ulah di harubiru ulah dirusak tapi ternyata pakoruha dipencit paneta nanya ongko dibejakeun ongko ku Kangjeng Nabi Soleh dirusak ongko coba ayo coba ketika nanya ke Kangjeng Nabi Isa tentang Maidah ku Kangjeng Nabi Isa dibuktikan tapi pan begitu dibuktikan endahan kalalapir umat Kangjeng Nabi Isa bahkan Kangjeng Nabi Isa nagedek dibunuh naranya ka Kangjeng Nabi Musa Kangjeng Nabi Musa mah dipentana teh lain lalagaan hayang neuleuh pangeran jahrotan hayang kadeuleuh ku mata Kangjeng Nabi Isa diparepeh disapi melalui sifat-sifat yang melalui asma-asma Allah tapi tetap baik kahartieun nama begitu dibejakan kafir umat-umat tu baheula naranya ka nabina begitu dibejakan ujungna kafir umat tu baheula naranya umat Kangjeng Nabi Musa umat Kangjeng Nabi Soleh umat Kangjeng Nabi Isa termasuk umat urang umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naros ka Kangjeng Nabi tapi ketika teh akur jeung hatena kalalapir tah contoh bahwa lain di umat anjeun bae Muhammad umat mubaraheula naranya tapi setelah dibejakeun summa asbahu biha kafirin ujung-ujungna maranehanana teu percaya kalalapir tah ieu teh bakal dilanjut ku umat Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi na dipundhut ku Gusti karofiqil a'la kemudian dilanjut ku para sahabat di sahabat dilanjut ku para tabiin masa sahabat jeung masa tabiin masa atba tabiin geus selesai runtuh geus setelah keruntuhan kitu Turki belum bangkit deui ku ari encan bangkit deui Islam teh encan bangkit deui kejamna luar biasa kafir Yahudi baheula mah baheula anu diserang teh hanya politikna hanya budayana hanya perekonomianna kuari mah jeung jasad-jasadna jeung jelema-jelemana lantaran ndek bangkit kamari ieu di bawah naungan Osama bin Laden di jerona aya Saddam Hussein di jerona aya Muammar Gaddafi di jerona aya Gus Dur nah eta teh ndek ngabangkitkeun semangat Islam mun hayang nyaho mah terciumlah oleh Yahudi baheula nu dibunuh teh hanya politikna kuari jeung jelema-jelemana Irak tanpa pamrih dengan alasan biologis senjata biologis mana dia? Oh ternyata di Irak tetap aja dibombardir
aya dibombardir eueuh dibombardir sarua bae sebab laon dek ngabunuh Saddam na ieu mah sebab Saddam teh dek ngebangkitkeun Islam. Libya dek kumaha ge Libya Muammarna ieu teh anu endek dibunuh teh lantaran nyana dek ngebangkitkeun Islam. Osama nu dek dibunuh triliunan dolar ajeun teuing lantaran nyana nu dek kaluhurkeun Islam. Geus tokoh-tokoh Islam nu dibunuh tinggal hiji deui Rajab Iran tinggal hiji deui kuari keur dimain bolakeun bae tek dek hubungan jeung saha tuh. Di Indonesia Gus Dur sangat ditakuti dengan bendera demokrasi padahal di jeroda main untuk membangkitkan Islam ngan bangsa Indonesia teu paham boro-boro politikus tak kiai nage teu paham hanya beberapa gerintil nu paham dengan bahasa demokrasi padahal nyana ngasupkeun ar-ra'iyah eta teh nu kunyana dipidato-pidatokeun teh ya nu nya aku japakeun keur pidato begitu pengangkatan presiden deleukeun pidatona dengekeun mun kiai nu jeli nyaritakeun gitu jalbul masoleh wadarul mafasid pidatona teh eta berarti dek kagunakeun hukum Islam dengan bahasa demokrasi kacium ku Amerika bunuh karakter Gus Dur melalui Amin Rais oyagkeun keluar lengser bunuh ku Gusti Allah. Saat ieu negara mana anu dek ngebangkitkeun Islam dele di Iran dele di Pakistan apa aya dele di India apa aya dele di Irak apa aya dele di Saudi Arabia pangheulana di Italian dele di Turki apa aya dele di Spanyol Uzbekistan Afghanistan dele di Indonesia mana hanya kieu-kieu doang kan urang di wadahan mah teu bisa boro-boro dek kalawan Amerika ngalawan pemerintahan sorangan anai urang teu mampu geus teu mampu tah Islam teh kuari teh keur bener-bener prihatin amul hazan urang teh di dunia kuari teh suara Islam teh geus eueuh nu kaceuli kabari ke zaman Osama masih keneh mendengung Islam ke zaman Saddam Hussein mendengung luar biasa Libya mendengung luar biasa kuari dengungan Islam mana Quran teh ngan sakadar dibaca Quran teh ngan sakadar dimusabakohkeun dibere piala selesai tapi diamalkeun mah teu bisa kobo di Indonesia mah wow, geus dikaluhan jasa ku Amerika bertekuk lutut urang mah di Amerika teh. Tah ieu keur carita iraha bangkit dati wallahu a'lam. Urang bisa kieu-kieu bae teh nyaritakeun Islam teh bisa kieu-kieu bae. Lantaran naon? Kiaina keneh. Anu sulit untuk mendirikan Islam lantaran lamun dihitung kurang cek kiai atuh bae ya sepunggu butuh cek dapur teh ngepul mayan cenah aya Golkar mah datang sok aju mere guriwel teu kuat tapa baheula mah jadi kiai teh tapa heula ulah di zaman kewalian di zaman kamari Syekh Nawawi Tanara tapa 3 tahun di gua Syekh Nawawi Mandaya tapa 3 kali 40 poe kemudian aya di urang Syekh Asnawi Caringin tapa heula manehanana di gua aya guhana sarua bae kuari ge lamun ku ulah diajak ka ditung ke aya ngaran guhana ieu urang ka ditu deukeut tadi dinya tadi gua hati di tuh kiai teh tarapa baheula mah masyaallah numan teh ketika jadi kiai teh geus teu ngalirik ketika can kana dunia lantaran geus tapa. Kuari mah memang diseja yang jadi kiai teh yang dimuliakeun yang dibere nah ieu nu bahaya ge komo eta mah kiai modern mah emang geus rapi susunan ge siap yen proposal geus lain kiai tuturkeun ieu keur carita Islam teh keur bener-bener terpuruk di dunia mentak lumayan aya Islam khuruj engkeuy-engkeuyan lain di urang bae di dunia eta teh nyana teh ka Afgan nyana teh ka Amerika Latin ka Amerika Tengah termasuk nyana ka Jerman termasuk ka Itali ka Roma eta Islam khuruj teh di urang teh kos kara itu engkeuy-engkeuyan masak di masjid masak deuleu kelas internasionalna salah apa henteu kiai ai salah henteu bener dan teu bener ge kurang kunaon gitu dakwahna nu salah encan pas dakwah nyana dakwah aju ninggalkeun keluarga eta nu salah
Adapun perjuangan anak bisa angkat jempol, aya masjid di Perancis, aya masjid di Jerman, aya masjid di Amerika. Ieu wasilah daripada Islam khuruj kunjungan ka ditu. Kemudian perjuangan-perjuangan berbagai organisasi diantarana HTI. Padahal eta teh anak buah Amerika kene. Tapi wallahu alam, di satu sisinya ada dikendalikan, di satu sisi aya perjuangan anak ulah wakaha di sarua abad. Tapi kuari kurang diamati organisasi mana atuh nu keur berjuang. Al-Qaeda geus tumbang. NU kuari dikaluhan. Muhammadiyah geus sakikituna bae teu bisa keluar negeri, jadu bisa keluar negeri mah NU di urang teh. Muhammadiyah mah teu bisa. NU teh bisa keluar negeri, NU teh lumayan sakitu. Tapi pan kuari geus di Australia. Gede malah matali lagi. Gede geus teu bisa. Nah, secara internasional Al-Qaeda geus eueuh. Diteroriskeun kabeh kiai santri kabeh umat Islam ku Amerika. Kuari teh keur kos kieu kaayaan urang. Tapi orang nyaho nurani masyarakat bae itu sebenarnya nurangi murni. Tapi kemurnian anak teh ketika naik bae kalur mentong. Nu tadi teh bae ieu mayoritas Islam. Dek yin gereja di dieu. Encan layak sebenarnya menyin gereja. Kurang teh kan diperjuangkeun dengan nurani kan lantaran urang teh ieu teh nyaho encan pas lingkungan ieu. Mentalah urang dukungan ka camat. Camatna geus dibeuli. Minta dukungan ke bupati teh apa geus tanda tangan leuwih ti heula. Minta dukungan ke gubernur, pan gubernur kamari ge dihayukeunana ku partainyana. Urang atuh ayeuna mah langsung bae hijrah ka ditu ka MK, pan MK na ge geus ngasahkeun ka gubernur eta dibeuli atuh ompong MK. Dek lompat ka mana nurani urang teu tersalurkeun. Ieu bangsa Indonesia. Lamun urang lamun nyaho berarti urang teh teu merdeka atuh anak kitu mah lantaran teu bisa nyalurkeun nurani urang. Bangsa Indonesia mayoritas Islam tapi dikungkung di jerona demokrasi. Nu demokrasina teu jelas kuari teh. Geus sabaraha abad urang demokrasi kos kieu bae. Nah ieu mah sakadar ieu urang berpikir kajeun di negara demokrasi ge asal demokrasina nu bener. Tapi datang ke mana coba? Saha pemimpinna coba? Nah, sakedeung deui urang bakal pilpres, kula geus boga calon. Geus boga kula calon, leutik kuru deui, bengek deui. Urang mana cenah ge? Urang Cilongok aya nek dicalonkeun. Teu tamat SD-na ge. Atuh naonan cenah? Ya urang nyeun presiden di alam mimpi bae geus pokona mah. Tokoh kuari nu bakal presiden geus jakadele jasa kurang Prabowo. Kos kitu kaayaan. Kemudian ayeuna Pello. Ingat ka Gus Dur teh? Yes, sudah Pello cicing. Eta. Kemudian atuh Wiranto, sosokna kan eta. Kemudian Abu Rizal, sosokna eta. Anu ku Amerika ku ada ditita jadi presiden di Indonesia ditekan Suryani. Wanita ditekan ku Amerika, kamu harus jadi lantaran geus aya kieu jeung Amerika. Walaupun bagian sedangkan kan eta kena kasus lumpat ka ditu teh kapan eta teh kena kasus nyana teh titah turun ke Indonesia supaya jadi presiden, tanggung jawab urang kabeh. Ayo coba tah eta kos gitu. Sementara SBY hayang jadi presiden deui minta dukungan ka kiai. Ayo coba mun teu presidena nu naik pabajikanana deuk jadi naon negara urang. Kula man sakada nyaritakeun geus aya 10 anu sing kaliwer hayang jadi presiden teh di luhur sing kaliwer sing suliwer teh sing kaliwer sia cicing bae de ongko sing suliwer atuh kitu sing kaliwer 10 geus aya 10 sing kuliwer nu hayang jadi presiden. Masya Allah sosokna nu kos kararitu. Sedih kula mah. Sedih kula mah kahareupna bakal kumaha ieu bangsa. Urang teh bagian daripada rakyat Indonesia boga hak. Jangan bangkitkeun semangat bangsa, jangan dirikeun agama terutama di atas negara. Lantaran agama teu bisa keluar di negara. Teu bisa keluar da kumaha ge, tapi contohna tah sosokna nu kos kalaritu Masya Allah. 10 sing kaliwer tah sing suliwer. Eta tekan Amerika Suryani harus jadi. Aduh luar biasa ya deh kuari tokoh TNU nu dititah jadi presiden. Dititah ya mah tokoh NU luar biasa profesional. Dititah
tak ieu teh dititah teh murni apa henteu lantaran nu nitahna ge ieu teh politikus ulung deui. Sok sieun deui we di sarua bae deui. Colok irungna colok asal aya bae NU hadir di dinya. Ilu hadir, ilu berkompetisi di Muhammadiyah geus aya kuari dicolok supaya naik hiji, di NU supaya aya naik hiji, partaina geus dijelaskeun teh kuari dimasalahkeun PKB na ge nu mantak ieu ni Gus Dur nyieun deui eta tah jangan harapkeun seseorang anu bakal nempel ka partai ini. Tapi pan ieu teh jelas kula bakal dibejakeun ada jelemana 10 sing suliwer nu tadi geus aya 7 tinggal 3 deui NU Muhammadiyah hiji deui urang Cilongok nu kuru nu bengek. Asana eta nu yang dijadikan lah pokoknya. Deku bahaya negara, masya Allah. Iya mah jang bahan balik ka imah berpikir deku bahaya sebab orang ayo. Diol bae Golkar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ge keur naon? Teh keur kieu bae. Surat. Gua Senin mah negan silaturahmi ka di saha itu toko pengurus Golkar itu. Masalah kadang meredit nasubaredit atuh kiai aya nusubara pangabangunkeun pondok bae cekan yang sabara tingkat kiai atuh teh sabara tingkat bae geus jeung majelis mobil we hiji kecil teh mah geus dek berjuang tadi nama dek nanjerkeun agama presiden datang Golkar hiji aya deui kiai nu teger didatangan deui ke kupet tilu sampai tilu teh serangkai dua didatangan deui ke kunas tilu datangan deui ku Hanura opat datangan mana ieu mana Masya Allah taylah Indonesia teh kos kieu Gusti Allah kalang gitu nage kula mangan sakadar nyaritakeun sakadar rakyat leutik urang mah sakadar sakieu we hungkul ngan ngaharepkeun teh Indonesia teh tetep kos zaman Bung Karno gitu tapi iraha teh tokoh-tokoh naja lain barodo nu sebenarnya mah jebolan teh jelendang Pentagon Pentagon di mana emang itu tuh deket Cikupa di UCLA Universitas California jurusan California ge lain saya di Indonesia teh Masya Allah loba jasa jebolan California jebolan wah luar negeri tapi begitu datang ke Indonesia teu berdaya Masya Allah ieu mah keur carita nurani bangsa teh sarua jeung kula kos kieu hayang boga pamimpin teh nu bisa mimpin rakyat urang bagian daripada rakyatna anu mengharapkan pemimpin urang dimulai kelas desa datang ke kelas RI 1 urang teh hayang neuleus masa hidup urang Indonesia benar-benar milik bangsa Indonesia teh urang menikmati hirup di Indonesia teh kaya raya ulah digunakan ku batur bae atuh lamun pamimpinna kieu beta ieu mah sakedeung deui geus aya nu kieu kula mah cenah nuturkeun kieu bae geus aya nu kitu tah geus nu kieu ka mana nah dijual sia suara aing ke ayo sia geus loba ieu wah geus ngadengekeun bae partai ayo jualan jeung aing sia itu sarua aing jeung MD leuwih bahaya aing jeung MD. Nah, ieu kuari geus loba jasa ye murid-murid anu ngaraji di dieu geus nuturkeun kiai bae kamari henteu sia Masya Allah tanya cerita bahwa bakal loba tatanya tapi teu dipake mantak ulah loba tatanya mun encan terjadi sageus tananya pakelah nu bagus mah cirina bakal natereh kiamat terlalu loba nanya tapi teu dipake salah satu tanda deket jasa terjadi kiamat naranya teu eureun-eureun tapi nu make eueuh wallahu a'lam